Opat rupa ngabatalkeun kana wudu, coba bilang kumaneh ulah kaliru. Hiji kaluar ti salah sahiji, kubul dubur naon wae lian mani. Kaduana leungit akal sabab edan sabab weureu sareng sakalor jeung ayan angin jalma sare nu rapat diritna kana tempat diuk teu batal wuduna. Katiluna paantel kulit awewe jeung lalaki duanana pada gede, batal sote antel jeung lain mahromna sarta teu make hahalang antarana. Kaopatna nyabak kubul sareng dubur bangsa jalma ku dampal leungeun dilanggar. Kaopatna nyabak kubul sareng dubur bangsa jalma ku dampal leungeun dilanggar.